Pangdi jeung Abi Kang Nano terbangsa terbang kawas sejagat raya. Mantap. Abi ayeuna nuju di Ciater sareng barudak Legeng Sunda. Ya. Ayeuna mah kulantaran urang di Bandung tiris ka dieu heuh. Aing hayang ngaluruhan daki. Aing bobogohan aing nepi ka ngariwet kieu. Sudah cengeng. Yuk kuy men. Ayo gebatan eueuh. Ayo lah. Yuk. Barunya. Aing. Berenang cukup pelai nama geuma. Ieu dog aing. Jika dog acak. Terus di geum panas euy. Dog acak gitu. Ya pokona berenang ngojaina geus lah. Aya ieu dog acak euy. Geus lah ditali dulu yuk. Mano. Heeh. Sarek keneh meureun can udang si mangga warung teh. Jam sabaraha ieu teh? Udang sih teh Bang Wawara. Ayo ngopi. Ayo ngopi. Main tuan bulannya. Nomor ieu teh. Beurang. Dangar euy kahulag euy aduh. Beurang kabur hujan mah mana? Ganggu wae sih main motor doang deh. Bawel. Tadi ya sih teh Bang Wawara, urang ngopi dia. Wah, ganggu wae ngulungu keneh euy. Sok dia. Den. Kopi Den. Sakar naon kieu nya. Weh da ieu. Ieu Sawaas panyobaan kieu ieu teh.
Tis jadi herang panon di dia. Heeh, bener. Beda yang pertama banjir naonnya. Enggak, tapi Oh, siap. Angan dua. dua we sok. Ama yang mau ngopi? Wah, abi mah ieu nuju ieu kagok ah. Pada malam cenah keneh. Di mana luap? Wah, cenah. Beunah ya ngopi di dieu mah nya. Mang, dengar rokok. Aya rokona mah korekna euy. Bae kitu ngarokok. Bodoh-bodoh teuing lah. Yo, tepang deui jeung abi Kang Nano, terbangsa terbang kawas sejagat raya. Nah, urang nuju aya di Villa Ciater Highland. Tah, kieu. Anjek. Bisi jaga kitunya. Urang jeung keluarga hayang ka dieu. Sebenarnya teh mun misal urang hayang sare di dieu, sapeuting sabaraha? Ya tergantung sih aya nu di dieu mah gitu. Kan kumaha kapasitas jelema. Heeh. Nya sekitar 2.800.000 lah. 2.800.000 sapeuting. Heeh, sapeting teh. Fasilitasnya naon wae teh? Nya aya di jero mah geus komplit atuh bisa rek ngaliwat di jero rek meulem lauk. Geus sadia Eta teh 2.800.000 teh makan dibere. can. Dibere ketang. Dibere. Heeh. Berakali teh. Paling breakfast doang 8 pagi. Dan dibere jeung makan siang makan malam mah atuh bobol meureunna. 2.800.000 teh per sabaraha jam? Nya pokokna mah ayeuna waktu check in jam 2 nya. Keluar jam 12 sama khusus yang unit ieu kitu nya. Anu aya anu dicicingan ku urang ayeuna gitu. Heeh. Harga sakitu teh. Tapi aya nu leuwih murah ti dieu nya standar lah gitu yang Sabaraha standar teh kudu puguh teh. nya anu 1 juta saputing aya. Saputing teh 8 jam. Tawa kumaha hitunganana? Nya aturan umum mah ayeuna jam 2 nya check in. Keluar teh besokna jam 12 paling telat gitu. Oh, jam 12 keluar jam 12 deui gitu. Jam 2 keluar jam 12. Oh. Ieu teh kaasupna ngaran pilana naon ieu? Ieu mah Villa Carrera. Salga itu komplek teh hampir 200 hektar. Lain bisi gitu kayak aya baraya Bangkawara anu misalnya di jauh lah dulur-dulur jauhnya misalnya keur nganjang lewat naon ieu teh Ciaternya. Ciater. Gunung Lutug ya natanya. Eta mah Ngaran lembur ieu. Tai ngaran yeuna pilana kitu menu aya di nu maps naon yeuna. Nya patokanna mah kan ai ngaran-ngaran lokasinya paling brand kitu nu menonjolna lebih menonjolna brand. Jadi nya Ciater Highland lah. Ciater Highland tah cenah baraya bisi baraya misalnya kapoekan tawa naon nek ulin hiburan tempatna mah ngeunaheun aslina. Nuhun abi ge geus diangkeun Mang Jek. Siap. Engke mah tuh jeung sakeluarga. Nya ke mun geus nyase mah pasti nya ngeunaheun kieu mah tuh. Ngahaja jeung Kang Nano mah piumna ge tuh nu endah gitu atuh kurang kumaha ieu sok. Tadi laut mah moal bisa nempo kieu. Bener waas kitunya tuh. Waraas. Aslina nih asa jauh ka Panindeungan. Sidik di dieu ge waraas ningan kieu lemur teh. Aslina ya mah. Oke aslina ira-iraha lah. Sok. Tah, upami misalnya kita kudu sistem booking heula eta napi langsung ke tempat ka dieu gitu. Nya lamun geus aya kontak marketing nama lah gitu. Biasa Bisa nelpon booking heula. heula, Berarti aya kontakna? Aya kontakna. Bisa hubungi we nomor di ieu. Nomor di Oke, dieu eta. Siap. Bisa ngahubungi heula lah jang planning jang acara naon bisa ieu. Bisa tuh nyatanya heula gitu nya. Bisa tuh nyatanya heula. Gampang lah pokoknya jeung Mang Jack mah. Tah hiji deui lamun ka ieu khusus barayanya jang ka barayanya. Oke, siap tah dengekeun cenah baraya. Kumaha Mang Jack? Lamun misalkeun hayang nginep ka dieu sok we lah masalah harga mah gampang ke. Masalah harga mah gampang? Gampang ke bisa. Kurang bager kumaha Mang Jack sok. Diskonnya kayak bisa digedean buat 20%. Ngan aya syaratna ieu. Syaratna naon cing Mang Jack yang nyaho? Nya tarik cing bejaan tuh si Bangkawara nu di laluar kitu teh. Sok atuh Mang Nano ngomong. Nya sugan eta cing Mang Jack kumaha?
Kumaha syaratna cing Mang Jack? Gampang syarat nama tinggal subscribe channel Legeg Sunda jeung Gumading ID. Tah, gampang baraya si teh Bangkawara. Tinggal nge-subscribe Legeg Sunda jeung Gumading ID. Komo namun nepikeun ka datang ka dieu mah tinggal nemongkeun bukti subscribe. Oh, tinggal Di komen di channel Legeg Sunda jeung Gumading ID. Sakitu. Gampang masalah diskon mah ke nuturkeun. Siap. Oh bejaan bisi batur salemurah hayang ka dieu wayahna we Siap, kitu. siap. Tah gitu Bangkawara. Misalna maneh hayang menang potongan harga ulin ka dieu. Berarti syaratna kitu, entengnya Mang Jack. Nah, enteng sakitu mah. Dengan catatan geus nge-subscribe Legeg Sunda sareng Gumading ID. Terus minimal geus pernah komen. Jadi pas datang ka dieu engke ku pihak Om Jacknya dicek lah HP-na leres teu ieu entos nge-subscribe terus leres teu ieu entos pernah komen. Tah engke aya potongan hargana. Sok we tong asa-asa pokona mah jeung Mang Jack mah nya. Gampang. Tah, komo mun di-sharekeun cenah. Leuwih halus atuh aya kitu mah. Heeh. Engke lah amun misalna Legeg Sunda geus nepi ka 4.000 jam tayangnya minimal geus ka CC ku AdSense saurna Mang Jack teh bade ngayakeun giveaway-nya. Oh pasti eta mah. Bener. Jadi engke urang ngariung di dieu kabeh pokona khusus poe eta mah gratis nginep di dieu nya. Siap. Oke. Bisa. Siap. Tah kitu sia teh Bangkawara kurang bager kumaha Mang Jack nya. Nya atuh. Pikirlah geus salah ngobrol yang modal ya. Ka mana Yang atuh modal. kopi beakeun heula. Ngomong yang mules Molor deui kitu jiga nage.